ke Baitullah hancur kurang salat ka mana yang hareupna geus di masalah keunna kitab urang Cilongok mah eueuh nu nanya sebab aya ge Baitullah geus teu ngahareup jatirok sarolat lain Cilongok ieu Cilongok Gandu Cilongok ieu mah teu beda janu di Cilok Gandu ge KTP-na Cilok ieu tatangga Haji Masuri blon we. Nah bertepatan jeung taun eta lah Kangjeng Nabi urang dilahirkeun ka alam dunia. Masya Allah kejadian-kejadian nu aneh ketika lahir Kangjeng Nabi seuneu nu geus teu pareum-pareum pas lahir Kangjeng Nabi pareum patung sakitu gede di sona begitu Kangjeng Nabi lahir ngaguling patung begitu Kangjeng Nabi lahir benteng sakitu istimewana kuat ngaguling Kangjeng Nabi lahir ke alam dunia tegas aya ciri bakal hancur kebatilan-kebatilan hancur agama-agama batil bakal tegak agama lurus nu dibawa ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kangjeng Nabi lahir ke alam dunia nu sakitu puanasna cedem tiis kos kuari bae pan bangun tadi mau panas kan begitu maulidan cedem kepikiran-pikiran cedem iya malam iya Haji Masuri membangun geus merengut cedem tah tapi barang ngadenge Kangjeng Nabi lahir buringas deui Haji Masuri mah beda nya sok aya buringas sok aya sedih sok aya teu parugu Suri perwatakan kos kitu nya lolobana mah teu paruguh lah ya jelas Wakusiyatil labdu ba'datu li jadbiha minan nabati hulalan sundusiyah wa in'ati simaru pan geus dijelaskeun dina berzanji wakusiyatil ardu ba'datu li jadbiha sabada paila anu panjang jukut garari eueuh cai eueuh paila jadi teh paila begitu lahir Kangjeng Nabi Masya Allah eta hujan anu tiis dina sabada hujan sapoe dua poe jukut jararadi usiatil ardu ba'datu li jadbiha minan nabati jajadian boro-boro di daerah urang di daerah Mekah di daerah Mekah jukut jararadi tatangkalan hararejo lemok aduh indah iya begitu lahir Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meureun lamun urang harita geus hirup tahunan Kangjeng Nabi dilahirkeun meureun di urang ge ya Allah ya Rabbi eta nunggaran jajadian teh pohara ieu sesana bae sesana kuari urang nyaho ka cente nyaho ka suweg nyaho ka badur Haji Masuri teh Haji Masuri ieu teh sesa mabok badur baheureup pajar suweg gunyana ieu carita santri kula di dieu aya santri pan baheula mah kebon kirai atupannya nyaritakeun tales ngeunah singkong ngeunah suweg ngeunah ngan ulah teh badur sebab badur mah mabok nah nyana kan teu bisa ngabedakeun mana suweg mana badur langsung we ka kebon wah ieu suweg cekeun ieu watu gede dipotong bawa ke podok bebeja ka babaturana poe menang suweg gede cekeun ieu pan geus dipiceun
dauna di kebon kene waktu pasak digodog atuh ngaranna ge santri santri mah nu teu beuki cenah ngancai aki doang nu teu beuki sampai beuki dipasak langsung dipasak asak di dahar nu teu mabok santri mabok kabeh mabok badur saya nu mawana udingna urang koroncong atuh geus bae disebut uding badur sia datang ka kuari teh uding badur urang geus kasebut eta uding badur eta teh sakurun jeung Bang Haji Yasin mah henteu teh ka badur henteu Haji Yasin badur henteu uding badur eta gara-gara mabok badur eta ku subur-suburna di urang subur naon bae aya di urang mah eta ieu berkah lahirna Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa aina atis simar wa nasyajar wajan da teh bubuahan di Mekah masa kitu kaayaanna di urang ka asem-asem aya asem cerme di dieu aya tangkal lain anu karitu teh lain nomor gede mungkin ada anu sakit baheula teh tadi di dieu anu mun didahar ku urang teh rada hasem-hasem setik teh ya ieu kudu oong ditanyana oong mah nyaweun digigiri mah nyana eta nun sagede kieu teh tah aduh poho ngaranna eta ih lain tanggalnya juga buahnya kehadap-hadap gitu tah lain nu nyaho wah panjang buahna gitu kadang-kadang lain panjang gitu tah set pohoan ngaranna teh dek sakola bae kadinya ngala terus di masuk ngalat teh bebeja kula mah bebeja nya teh aku beja para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah lahirlah Kangjeng Nabi lumata kelahiran Kangjeng Nabi teh disebut tahun gajah sebab pas penyerangan Raja Abroha pimpin ku Panglima Abu Rigol dek menghancurkan Baitullah lahir Kangjeng Nabi di tahun eta teu bisa dihancurkan sebab Allah ngutus burung ababil diabadikeun dina Al-Qur'an alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil fil teta nu marake gajah